Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ribuan pujian anu didendangkeun ku makhluk nu aya di darat, ieu sadayana kagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pujian anu dilantunkeun ku makhluk anu aya di lautan, seluruhna boga Allah Subhanahu wa ta'ala. Pujian anu dilantunkeun ku jutaan miliaran para malaikat-malaikat, seluruhna boga Allah Subhanahu. Maka alangkah bagusnya, wajib dina malam ayeuna urang bersyukur atas berbagai karunia nikmat dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat beserta salam mugia tercurah keharibaan alam, Nabi akhir zaman, Nabi anu dijanjikeun kelahiranna di seluruh generasi zaman geus nyaho kabeh, yakni Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para keluarga sahabat tabi'in atba tabi'in ila yaumil qiyamah. Nu mulia para kiai asatidz, loba ya kiai, aya Kiai Haji Sufendi, pos petinju ae. Nu mudah-mudahan kiai anu asli diparanjangkeun umurna, kiai gadungan lebih panjang. Tokoh masyarakat, para sesepuh masyarakat, alhamdulillah hadir. Kepala desa urang, mudah-mudahan kepala desa urang dipanjangkeun kumaha hayang we. Panitia penyelenggara daripada Maulid Nabi besar Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh warga kampung Cilongok anu hadir di dieu, wabil khusus kelompok Bajak Sakila, mudah-mudahan kumpul urang di dieu aya dina rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagian ngadu-aduan sebenarnya mah aslina kula diundang teh kita ngadu-aduan penutup. Ayo bro kita ngomong. Nyeker sare kula dihudangkeun ieu pos ngimpi. Udang teh ieu kapanggi jeung jelema ieu jelema kabeh saya curiga. Mudah-mudahan ieu jelema kabeh. Amin gitu. Pokos mah yang jadi juri heran. Nele kabelai kenca kabeh jelema, boleh katuhu jelema sebab lamun juri mah tilok make tiung. Juri benar
ti jelema kabeh. Alhamdulillah balik ka imah jeung dibuka jadi naon deui. Jadi curi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sireum baheula ngobrol jeung sireum deui. Sireum ngomongkeun bakal lahir Nabi akhir zaman. Manuk ngobrol jeung manuk deui. Nyaritakeun bakal lahir Nabi akhir zaman. Sarua kotok bebek ngobrol tentang bakal lahir Nabi akhir zaman. Jadi Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam geus populer samemeh lahir geus diobrolkeun ku para makhluk-makhluk hatta sireum geus nyaur. Kali Haji Peti mah baru nyaur. Ulah-ulah can lahir geus datang ka kolot. Anakna teu weueun anak. Jadi teu ngaku anak. Ya Allah. Kunaon anu matak sangat luar biasa populer di kalangan para makhluk-makhluk. Lantaran ieulah Nabi akhir zaman anu dijanjikeun ku Allah, penabur berkah, pembawa rahmat anu sangat luar biasa, bakal membawa kedamaian dalam kehidupan. Benar, jelas. Ayo we ngomongkeun Haji Pendi, ayo we. Ayo we. Ngepen. Ari Kanjeng Rasul mah pembawa berita, pembawa gitu ya rahmat. Ayo mah pembawa petaka. Wajib berkat. Adalah wajib berkat. Gusti, lalu ya Allah. Justru di zaman jahiliyah samemeh Kangjeng lahir ngacak kahirupan. Kunaon anu mantap ngacak? Hirup ieu kabeh teu jalan mun eueuh berkat. Jadi ya, tenang. Mantap iya jahiliyah nu katinggaleun dia. Datanglah rahmat, Kanjeng Rasul membawa rahmat supaya masa-masa jahiliyah ieu teh ditinggalkeun terus deh. Maka dengan ayatna Kanjeng Rasul turun rahmat, maka ngisi kajahilian. Lamun kurang di dieu dibawa jahiliyah nu baheula ka dieu atuh ieu rahmat ngisi deui. Mantakan lamun nu datang ka dieu hayangna berkat, rahmat naik deui. Lu barokah. Kula mau jelema ieu apa sebenarnya? Apa sih? Ya Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nu mantah kurang kumpul di dieu kabeh lantaran henteu pede urang teh paeh ka sorga, bener. Haji Rusdi bertanya, kira-kira lamun paeh ya Haji Rusdi ka sorga apa ka neraka? Pertengahan lah. Lamun Haji Rusdi jelas pertengahan, lamun Haji Pendi paeh langsung. Atuh deuleu we ku ari andai kata Haji Pendi
dipertanggungjawabkeun ieu teh salatna kira-kira salatna Jipendi bisa moal ieu teh nya babat kana ka surga kira-kira. Atuh teu boga keyakinan. Masya Allah. Sholat ingat kakarung. Normal kan? Cak malaikat ya. Geus nongos kieu mah maningan palangkeun bae. Di deuleu karuna modalna meunang nyijem tibang. Mimpi jero tah. Ya kan? Asana sholat anu model kos Haji Pendi berat luar biasa. Hujan agar tengah-tengah sholat Allahu Akbar hujan. Hei, itu popoyan cangkatan popoyan. Masya Allah sholat inget ke popoyan. Belum. Itu bisa diandalkan. Ulah kurang jelema biasa kiai tanyakeun ka Ki Jamal. Masya Allah tapi tengah-tengah sholat teh aku masih ingat iya acara iya jaradi tandanya Makan mal. kira-kira ditewak polisi tamu asana iya lamun covid kene beuh Masya Allah atuh ieu pamajikan guru deui ya sana keur sholat inget ke acara. Kira-kira eta teh salat nongkos kitu pi sorgaeun apa pi neraka? Surga lah. Cak budak ge pi nerakaeun. Teu bisa diandalkeun salat urang. Puasa kiai. Puasa nu mana? Anu bakal diandalkeun ku urang jang ka sorga. Puasa. Masya Allah ya puasa nu diandalkeun jang ka sorga mah urang memeh buka diinget ka dosa ceurik terus diwadahan cai mata menang setengah gelas ieu urang nginumna buka make cairna setengah gelas sesuai jeung cai mata anu turun walaya kan walaya kan juga anu aya kumaha ya Allah kopi geus aya kolak geus aya, rujak geus aya, di meja geus teu mahi diturunkeun ka handap kabeh. Puasa model kos kieu anu bakal nyalametkeun atuh moal bisa. Teu bisa diandalkeun puasa urang. Gusti lagu. Cak Haji Pendi aya kiai naon? Sedekah nu mana? Yang nama mere baju jas yuk kiai baju jas ya terus Masya Allah ulama geus datang ka 3 kali nyebutkeun alhamdulillah parenganan bisnis kaunggal jelema menta duit menta ganti rugi mere bajas atuh teh mulai sedekah tah mah wajar ya Allah ya Rabbi asana cukup eta ngarebek ka neraka mere jas doang gitu teu bisa diandalkeun. Atau kumaha kiai lamun geus salat teu bisa diandalkeun puasa geus teu bisa diandalkeun sedekah geus teu bisa diandalkeun kejeun ka surga maka eueuh deui andalan urang iwalti urang membawa segenggam cinta ka Nabi akhir zaman junjunan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ieulah urang kumpul di dieu adalah sebagai bukti rasa kecintaan orang. Mudah-mudahan dengan orang kumpul di dia cinta ka Kangjeng Rasul orang salamet kabeh amin, dosa dihampura kabeh amin ya robbal alamin. Masya Allah ieu punan ieu cakap pun asana can dijare rokok bisa reda kesangan saya teh. Ya Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Eta lah anu matak diarobrolkeun ku sireum. Diarobrolkeun ku gotok.
diobrolkeun ku bebek kabeh ngobrolkeun tentang bakal lahir nabi akhir zaman anu pembawa keberkahan, pembawa rahmat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk urang sambut Kangjeng Rasul dengan lantunan ieu teh shalawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Di kota Mekah aya pemuda kaset luar biasa. Masya Allah, kaset pos pula teknologi gigireun pula pos pula katanya pos jurik dirinya. Ya Allah, Dari jurik ya. 100 haji pendi dihijikeun terus beli diolah atuh teu main kaset malah ngagorengan kaset luar biasa. Masya Allah, sampai dijuluki Yusuf eta teh ya, Yusuf pada masa harita. Karena Nabi Allah Yusuf alaihissalam populer kakasepanan di setiap masa, di setiap generasi, maka ialah Yusuf na zaman harita. Masya Allah, lempang ka mana bae ieu awewe ieu ditajong kabeh. Lempang ka mana bae. Tapi tenangan ku kaset-kasetna sarua kos bela haji pendi. Masya Allah, jelema nu bela haji pendi ngajebrus kabeh bodoh. Teganya. Kaset luar biasa. Masya Allah, huru sanggeusna kaset huru. Ari ieu mah geus mah goreng melepet. Aya hideungan aya putih wis doang. Ialah populer Sayyid Abdullah Rama daripada junjunan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, Sayyid Abdul Muthalib nu jadi bapana teh ya ieu nganajarkeun mun kula boga anak 10 lalaki kabeh deuk dikorbankeun. Mun boga anak 10 lalaki kabeh henteu kaselang ku awewe deuk dikorbankeun. Masya Allah, dikasakeun ku Gusti Allah teh lahir anak dimulai cikal terus kadua katilu sampai ka 10 lalaki kabeh. Dideuleuh ku Sayyid Abdul Muthalib teh dimulai anak cikal, anak kadua terus ka tengah sampai ka nu bungsu. Gusti ieu nu bungsu beda jeung nu lain. Kasetna beda jeung nu lain, ieu teh sumringahna beda jeung nu lain. Kasihanna ka mana we? Jeung lamun leumpang Sayyid Abdullah leumpang ka mana bae? Sanajan teu nyaho liwat ka dieu set geus meunang sajam 2 jam teu nyaho. Kaluarlah ku tuan rumah ka ambeul seungitna pasti Sayyid Abdullah pas liwat itu. Tuh, Gusti Agung kula nya nyaho saraba ieu teh ieu di mah asal teh bae keluar pasti aya urang teh jipen di. Sakit kan? Kulan apa? Bapean. Bapean apa? Apa kan bunuh dinya. Ya Allah ya Rabb. Akhirna terus be kapikiran ku Sayyid Abdul Muthalib ieu panajaran kudu dilaksanakeun. Panajaran kudu dilaksanakeun. Akhirna diundi dikoclok
kunaon anu kaluar Abdullah. Ya Allah, cek Abdul Muthalib kahayang mah ulah meta. Kahayang mah kudu cikal. Kahayang mah teh Haji Pendi nu kaluar. Geus cenah mah pantes dikorbankeun. Coba sekali deui diundi sekali deui teh dikocolok nu kaluar Abdullah deui bae. 2 kali. Katilu kali diundi Abdullah deui bae. Masya Allah. Berarti kan dia kudu dikorbankan, kudu dipencit Sayyid Abdullah. Lantaran nyana mah Sayyid Abdullah dia kabeh jelema resep luar biasa. Ngabelaan kabeh ulah wae dipencit Abdul Muthalib. Ulah wae dikorbankan ieu teh sugan aya solusi na kumaha ieu teh dibelaan jelema bageuna. Coba andai kata diundi ieu teh ieu Haji Pendi nu kaluar, moal anu ngabelani dijajah. Muluhum ada. Ulah-ulah batur ieu teh ieu anak mah ge alhamdulillah. Hilangin di muka bumi. Pada sentimen saya pikir. Belen. Ya Allah ya Rabbi Gusti Agung Masya Allah. Iya. Akhirnya ayah anu ngabejaan ka Sayyid Abdul Muthalib. Coba tadi itu tanyakeun ke jelema ieu teh ieu aya awewe hebat luar biasa geus kolot. Didinya coba tanyakeun. Maka datanglah tatanya ke jelema pinter. Begitu datang ka eta teh nini cak nini ieu solusina geus bae pokona mah ganti ieu teh ya ku ontak 10. Undi nanti ya ontak 10 jeung Abdullah. Lamun anu kaluarna ontak 10 nu dikorbankeun ontak 10. Lamun kaluarna Abdullah tambahan deui ontakna 10 deui jadi 20. Undi 20 ontak jeung Abdullah. Mun kaluar ontak 20 nu dipencit. Lamun Abdullah nu kaluar tambahan deui 10 terus we coba. Rebel, yang rebel, lain rebel mesti nasional lain. Iya, jadi gigiran bola. Tadi kalau ngobrol dengan Abdullah Fikri bagus ngobrol dengan Farhan bagus ya kan, dengan Ki Jamal bagus kerjaan ayah Haji Pendi mah bagus. Barang ayah Haji Pendi Lebih bagus. Iya, tadi kita ngomongin pembawa apes. Niat penting sekali awas niatna lillahi ta'ala, tapi nu mawa apes mah niatna naon? Berkah. Ditonton harita ku masyarakat, Masya Allah. Lantaran kabeh eueun nu teu ka ieu teh eueun nu teu sayang ka Abdullah. Kabeh sayang, Masya Allah. Ngadaroa kabeh mudah-mudahan anu kaluar teh onta 10 jeung Sayyid Abdullah dikocokeun kunaon nu kaluar Abdullah. Kabeh sedih luar biasa. Tambahan deui 10 deui 20 onta diundi ke jeung Abdullah. Begitu dikocok Abdullah deui bae nu kaluar. Jadi masyarakat ya. Terus tambah deui bae 10 terus bae sampai 90 onta jeung Abdullah kunaon dikocok anu kaluar Abdullah deui bae. Kabeh ngajar ribulah eta teh coba tambahan deui 10 sampai genap 100 onta. Begitu dikocok kakara keluar onta 100. Masya Allah, tak iyalah kelangsungan hidup Sayyid Abdullah iya ditebus ku 100 onta. Andai kata terjadi iya teh terus be Abdullah, mungkin Abdullah anu dipencit, mungkin iya teh ya henteu lahir Nabi akhir zaman Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelangsungan hidup daripada Sayyid Abdullah iya dikocok melalui diganti 100 onta.
Ya Allah, Haji Pendi mah geus teu kudu make sarung soongan. Jeung kotok hiji. Kotok geus nu geuling teh. Lebih hebat Amsong kan ka urang Bajak Sakilat milih kotok gering apa milih Haji Pendi. Andai kata itu lama ya, jadi teh Amsong teh mendingan kotok gering apa mendingan Haji Pendi gering. Kasihan dong. Allah ya Rabbi. Ialah Sayyid Abdullah, Masya Allah. Tahu kakarak plong bunga dipencitlah 100 onta di lingkungan Ka'bah Baitullah bikin dibagikan daging-daging ke masyarakat. Ialah di diri Sayyid Abdullah ayan nur Nabi akhir zaman Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seharga 100 onta, seharga 100 onta. Ya Allah, mahal luar biasa. Urang mah ieu lahir titah eka awawe hiji lamun lalaki sunahna 2. Hargana sakitu datang ka kuari ieu nu digigireun ku can eka. Katakan datang ka kuari lain deui nya kurang eka. Ya Allah ya Rabb. Ieu Sayyid Abdul. Di dieu lah antri awewe ngalamar Sayyid Abdullah. Nu ngalamar teh awewe antri. Gusti Haji Pendi mah Haji Pendi ieu teh eueuh nu ngalamar ge nu acuh kajalan we. Aing teh ya. Aing teh ya. Nyahebatkeun sorangan. Ya, Masya Allah. Terus luar biasa. Anu ieu disunting ku Sayyid Abdullah adalah Siti Aminah putra Wahab, anu sangat luar biasa, paling gelis di saantero Arab pada saat itu. Sayyid Abdullah kasep, Siti Aminah gelis, iyalah anu sangat luar biasa sehingga awewe pada saat eta frustasi kabeh. Begitu Sayyid Abdullah mempersunting daripada Siti Aminah, nu lainna frustasi. Aya nu geus lah kaya mah kajian datang ka paya mendingan teu kawin. Gusti Masya Allah, eueuh nu teu kasemsem kabeh ka Sayyid Abdullah. Tuh, Masya Allah sarua ke jeung awewe di lembur pondok baheula. Terus bae kasemsem kabeh. Hiji pamuda. Begitu kawin teh ya Masya Allah kasakuran kabeh alhamdulillah ya rabbil alamin. Kami selamat ya betul kawin. Ya Allah, layalah perkawinan Sayyid Abdullah jeung Siti Aminah menggemparkeun saantero masyarakat Makkatul Mukarramah. Kemudian rumah tangga ieu ke Sayyid Abdullah dia berangkatlah dagang kajang memberikan nafkah kan menjadi pamajikanna ke Suriah, ke Palestina, kemudian pulang datang ke Madinatul Munawwarah teu damang dengan Sayyid Abdullah. Gusti nu agung, ieu ceritana Kangjeng Rasul can lahir berarti kan masih can lahir. Kelanjutannya di mana ya Kiai? Ukaula dicaritakeun di lain tempat, ieu diteruskeun ieu sampai ke reungap. Ieu travel ieu sampai ke. Ieu. Masya Allah, ieu mantakan ge mandi tadi cek lagi. Saya deui deui. Ieu tadi tidak mandi embung, madang bae. Ieu lagi namanya apes we bari. Ya. Insyaallah boleh dilanjutkan perjalanan Sayyid Abdullah ketika dagang ke Suriah, dagang ke Palestina, kemudian pulang di Madinatul Munawwarah. Sang istri setia menunggu kedatangan sang suami anu merantau dagang. Ternyata ia karena wafat di Madinatul Munawwarah. Engke baginda Rasul lahir dalam keadaan yatim, tidak melihat wajah sang ayah. Masya Allah, insya Allah kukula dilanjutkan dina cerita anu ke gimana ke bakal nama das ayeuna.
mata saya nanti saluyu ya insya Allah dilanjutkan jadi saluyu terus kurang nyaritakan sejarah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicukupkan sakieu mau izin kaula mudah-mudahan aya manfaatna mudah-mudahan aya berkahna hiji bae ieu urang ulah sampai leungit kacintaan urang ka Nabi akhir zaman Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan anu boga problem dileungitkeun problem-problem nami nu boga hutang mudah-mudahan kabayar hutangna anu jomblo kawin mudah-mudahan menang jodoh amin ya Allah ya Rabbal alamin kecuali nu digigireun kula kajeun teu kabayar ge hutangna kecuali nu digigireun kula kajeun teu pati laku ge geus urang mah kabeh mudah-mudahan selalu aya dina keberkahan Allah Subhanahu wa taala diberkati umil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma jibur ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma asli ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir ummat Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam maghfiratan ammatan ya Rabbal alamin. Allahumma hasil maqasidana ya Allah bil khair. Hasil maqasidana wa muradana bil khair. Muradal muslimin bil khair. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Shalli wa sallim ala jamil anbiya wal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.